Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sakumna puji kasanggakeun ka Ilahi Robbi nu ngajaring urang siang sinareng wengi kalayan adil palamarta shalawat miwah salam mugia salamina ngocor ka junjunan salam sadayana nyatana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka para kerabat sareng sahabatna pun kitu deui ka urang salaku umat anu tumut kana sunahna. Bapak sareng ibu guru nu kusim-kuring dipika cinta, mangga urang sami-sami panjatkeun puji sareng syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala nu mara dina waktu ieu bisa kempel dina kaayaan sehat walafiat. Oge shalawat sareng salam mugia dilimpahkeun ka junjunan urang sadayana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak ibu guru nu kusim-kuring dipika hormat sareng rerencakan nu kusim-kuring dipika cinta, simkuring nyuhunkeun waktosna wireuna dina waktos ieu simkuring bade ngadugikeun rorondean acara dina kagiatan paturai tidang. Anu kahiji mangrupa bubuka, anu kadua pamasrahan ijazah ku para wali kelas, anu katilu hiburan, anu kaopat bacakeun ayat suci Al-Qur'an, anu kalima panutup sataacana acara abdi tutup. Perkenankanlah abdi dina ngadegakeun hatur nuhun luhur kehadirat indung sareng bapa acara ieu serta lamun aya sanggeung-sanggeung anu henteu ngawidieu di hati abdi minta dihapunten anu sagede badakna waya acara dina poe ieu urang tutup ku hamdalah alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.